dina ieu keterangan musonib teh nyarioskeun hikmah anu kadua nyaeta tentang pakarepan jalma nu ngarepkeun nusul ka Allah. Papatah pikeun muridin dieu teh ti musonib. Hikmah anu kadua papatah ti muridin teh ti musonib teh ka muridin iradatu ka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khofiyah minas syahwatil khofiyah. Ari pakarepan anjeun kana tajrid padahal ku Allah dicicingkeun dina asbab tah eta teh tina syahwatna nafsu anu samar sigana mah alus kan sigana mah tadina tukang ngajalankeun asbabur rizki tukang dagang tukang tani tukang kiridit gitu ayeuna mah cek manehna teh moal ngiridit ayeuna mah moal tani ayeuna mah moal dagang cek maneh tah eta boga pakarepan seperti kitu teh lamun urang ku Allah ditetepkeun dina asbab mah eta teh lain alus tapi ti mana tina syahwat nafsu urang anu samar lamun ku Allah Ta'ala urang ditetepkeun dina tajrid lamun ku Allah ditetepkeun dina muktasibin mun ku Allah Ta'ala dicicingkeun dina mutajaridin tajrid lamun dicicingkeun dina muktasibin taksib jalma ulah pindah ku kahayang sorangan didorong ku kahayang sorangan lamun ku Allah dipindahkeun mah teu naon tina muktasibin pindah ka mutajaridin teu naon lamun ku Allah mah dipindahkeunana tina muktasibin pindah kana tajrid teu naon-naon ari ku Allah mah dipindahkeunana ngan ulah teh pindah kalayan karep sorangan ta eta kalayan karep sorangan jadi termasuk urang teh nyumponan kahayang nafsu sigana mah hade pan asal tukang usaha ayeuna jadi tukang duk we ibadah teh nyekel naon pan sigana mah hebat kumaha cenah alamatna cirina jalma dicicingkeun dina asbab jeung jalma anu dicicingkeun dina tajrid anu dicicingkeun dina mutajaridin anu dicicingkeun dina muktasibin kumaha cirina jalma anu dicicingkeun ku Allah Ta'ala dina muktasibin dina ngajalankeun asbabur rizki atuh muktasibin teh kahiji asbabur rizkina dicawiskeun ku Allah pikeun eta jalma lamun jalma ku Allah dibogakeun sabab-sabab rezeki boga sawah boga jongko boga modalna tuh berarti ku Allah Ta'ala urang diparentah ngajalankeun kasab asbabur rezeki eta ciri di muktasibinkeun ku Allah jadi cirina jalma anu cicing dina makom muktasibin mah dibogakeun asbabur rezekina jalan kasabna aya sarta bari ngajalankeun eta asbabur rizki teh salamet agamana tomakna leungit tina hate ku ngajalankeun asbabur rizki salamet agama teu kaganggu ku pedah ngajalankeun asbabur rizki leungit tomak tina sabab ngajalankeun asbabur rizki ta eta ciri jalma nu ku Allah ditetepkeun dina makom muktasibin
Ari cirina jalma anu dicicingkeun ku Allah taala dina maqam mutajarridin eta jalma teh ku Allah taala teu dipasihan asbabur rizki. Rek nyawah teu boga sawahna, reka pasar teu boga jongkona, teu boga jongkok gerek ngampar we sisi jalan teu boga modalna. Jadi teu aya asbabur rizki. Allah teu nyawiskeun asbabur rizki pikeun eta jalma. Di mana Allah teu ngadamel asbabur rizki pikeun eta jalma, ciri eta jalma ku Allah dicicingkeun dina maqam mutajarridin. Tapi bari kitu teh salamet agamana. Henteu aya toma dina hatena. Ku henteu ngajalankeun asbabur rizki teh. Dicukupkeun ku Allah rizkina. Boh tina sabab pamere, boh tina sabab naon wae. Jadi di mana jalma teu dicawisan asbabur rizki ku Allah, rizkina dicukupkeun, salamet hatena tina toma, ciri ku Allah dicicingkeun dina maqam mutajarridin. Lamun kieu mah urang teh henteu boga jalan kasab ya. Tapi lamun teu kasab teh hate ruksak ya. Ruksak kumaha? Boga paniatan nyokot du batur. Atanapi toma dina hate. Lamun heg ayeuna urang teu boga asbabur rizki, tuluy dina hate aya toma, agama teu salamet tina sabab ku ayana kosong tina asbabur rizki. Eta teu jadi ciri kana yen eta jalma ku Allah dicingkeun dina maqam mutajarridin. Usahana ngan jalan kasab itu teu boga modal buburu atuh meureun gitu. Tah nu disalahkeun mah jalma anu pinah ku karepna sorangan, tina tajrid hayang jadi muktasibin, tina muktasibin hayang jadi mutajarridin. Tapi lamun ku Allah taala dimuktasibinkeun mah tina sabab tadina tajrid, tina sabab tadina mutajarridin teu naon. Tuluy ari amma ku mutajarridin ieu saumur hirup ditetepkeun ku Allah dina mutajarridin, tergantung Allah ngarasakeunana. Aya anu sainengna tajrid, aya anu keur budak mah muktasibin geus kolot jadi mutajarridin, aya. Malah aya nu leuwih cepet isuk-isuk mutajarridin, sore geus muktasibin. Bisa jadi itu. Ulah kieu, wallah si eta tah pinah kana muktasibin euy. Padahal isuk-isuk nyaho aing mutajarridin. Bawa pinah ku kahayang sorangan. Oh lah, ada diparentah mah ku Allah taala dipindahkeun kana maqam muktasibin tina mutajarridin teu naon. Ulah sote buka karep sorangan. Itu.